Lumayan ya, menang juga ya, pamereng ya, kita tangga. Daharlah ya. Nah, cai aya. Jadi soalnya nih teh. Ngeunah ya mah, deh mantep ya. Urang teh beuna poho can babanya heula ya. Babanya heula ah. Di sawah sugan aya. Aduh. Sangu beneran Aduh. Sangu ya kebenaran keur lapar kieu di jalan manggi sangu. Ayam bakar deui. Aduh. Mantep ieu mah Nah. Caina aya, kuehna aya. Yakin petak. Dok. Ai di teh saya di dahar isang urang. Urang mah aslian kena liwat di ditu manggi sangu jeung cai jeung kuehna. Nya urang teh ayaan lapar euy. Aduh, teh uing dok. Terus Can dahar uing teh isu, uing lapar. terus kumaha? Yang sih ngadieukeun ah. Kira-kira bila perlu ku aing bayar ieu. Hosok atuh, hosok. Kali nu bener bayarna. Dok. Nah, ini parah nih. Lo, arek amane ulah maneh. Ieu bayar. Tendang. Pak Alam keur teu boga duit kieu teh. Aya wae naon ide teh. Ngajual gori ah. Dageun dia geus loba naon geus beutian, geus galede dihan. Tapi na kasahanya ngajualna. Coba ke ah naon arek tatanya sugan aya bandar gori. Tahan. Gori lain. Bener. Ini mana apal orang tukang gori? Nya apalah atuh. Beuteung gede, pakai topi, bulu botak, coba dibukakeun. Tuh. Apal bener. Apalah. Rek dijual sabaraha emang? Oh nya urang nya kira-kira anu ka dieu ngeuna. Naon ka bandar gori ngeuna. Itu orang mah. Oh. Yang geus sok naon. 2 juta lah kabeh lah. 2 juta mah jeung tangkalna meureun. Nya atuh jeung tangkal mah moal batian deui meureunnan. Engke kumaha ieu naon ieuna meuli deui na kumaha rek 2 juta mah dibayar ku. Oh, siap atuh dieu sok. Duitna urang rek balik heula. Siap ditampi nya. Urang rek balik heula. Siap. Mau karinjangna. Siap. Oh, kada geura-geura naon bisi kapal iku batur. Oh, siap. 2 juta euy. Mantap lah, jeung nyetelan HP mah aya. Gori geus dijual. Tinggal langkana euy ya. Beras soalna nangka kudu dijual deui ieu. Ku gori oge geus 2 juta. Tambah nangka. Aduh, ceuyah ieu Pak Alam. Loba duit. Gat. Bandar nangka ah. Sugan weh, naon aya nu apes ah. LOL. Tahan. Naon ieu? Iya bandar nangka lain ieu. Geuning apal. Apal ka ciri. Cirina teh naon? Hanya aya we beda. Motor Scoopy pake nu kieu buuk. Nu tenar ayeuna teh ya, nu mula teh. Sabaraha? 3 juta. Mahal-mahal teuing. Aya 10 tangkal. Atuh pira ku naon ari dijual murah mah rugi meureunan Pak Alam. Turunan saeutik. Salapan lah. Jadi, Jadi deal. Guys, deal nya. Deal. Guys. Deal. Man duit heula man duitna. Ya kalem. Coba ya. Awas ya dibikin ke batur. Soalnya si DP-an tah Moal, Pak Alam amanah atuh jalmina, geus arapaleun anu Cibungur ge. Siap. Mangga sok ka mana ayeuna? Ya kali tuh Mangga lah. besoknya. Yang pamajikan. Siap, geura-geura. Oh. Ayo. Di teang deui. Siap. Ada ye. Moal geus amanah, Pak Alam mah. Ayo, siap. Alam, kunaon gori teh geus dijual deui, pan geus dibayar ku urang. Apaan aya mah? Gorina lain nangkana, eta teh beda. Aing mah katipu, mun gori teh geus salah. Ai dede bade di sakolahkeun moal. Wih, di sakolakeun tuh Jang, ku Abah mah. Kuing mah yang sakolah kesenian Abah. Abah mah ada loba duit. Arek ka fakultas seni. Heeh. Tapi kudu dilatih heula ku Abah Heeh. Nah, dilatih ku Abah. Daek atuh Abah. Tah, supaya wanteran Ujang. Nya. Dedek teh ye, dedek. Urang dilatih ayeuna ku Abah.
Jadi maka iya, Bah. Apa bewan teran. Oh, itu tuh. Sok coba pakai. Da anak abang mah pasti nyari, wah ada ganteng tuh, ya pantes, ini pantes pisan. Ganteng, Bah. Tuh coba tuh, yang harap kadi tuh ujang tuh kanu itu, di tempat gigir lenggi, cak kadi ke abah, tuh siup, nggak cocok jadi mental lagu naon, Siuh, Abah. siup, Oh, nungguin awin ya. pada wargi sadaya, kurang dihibur heula, ku lagu Bah Arel, diibingan ku Jang Aldo, wilujeng ngadedengekeun. Lagu siuh, Abah. Siu asih diliwir angin-anginan kunang kahibaran ala siu lain curug ala sea lain hujan Hiliwir mah angin-anginan asik angin-anginan kunang kahibaran. Kurang deh. Ini Harga apa saja. Budak tadi kasurupan dah. Tenang. LOL. Kemana? Atau limit ratusan. Itu jangan gitu ya. Namanya jangan paling embat lah. Tidak atau jelema ini. Pewai lagi sama mangkat. Bila si amang eta ngoloyong aya duit, yang jajan ka umpot. Aya duit lumayan tas 100. Pakai selot. Abang mau boga irung teh seukeut. Labatan irung naon maka ambeul bae. Dai karena naon? Karena naon sih harulang ieu dia. Abah teh tiba-tiba keseleo ini kaki mau istirahat dulu di sini. Mau ka kaditu? Gede-gede. Hah? Gede-gede. Apa? Kaditu apa? Mau can sager keseleo. Si John sama si Mehong tahu nggak gitu ada duit. Mudah-mudahan nggak tahu lah. Kan kalau nggak tahu mah nanti uang itu dikerekam aja sama abah sendiri. Saya mau berangkat ya. Nah, ini parah nih.